Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kamtang sadayana orang masih kena biasa petebang rangodai biasa sasarangan di soksana semung di jomantarang lagungan channel Carsun Pakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna orang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Jakat Awang karya Kang Carsun Pakekok bagian anu ka 7na tangtosnya. Mitra-mitra kaum dangu sadayana, mudah-mudahan ku ayana ieu acara dongeng teh sing ngacantunkeun panglipur kalebu pangkebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Atuh ku kituna pribadi oge nganuhunkeun pisan kasadayana terus masihan dukungan anak-anak channel Carsun Pakekok ieu kanu teu acan ngadukung ku jalan klik tombol like, komen, share, sinareng subscribe atau hilapnya oke lonceng notifikasi mangga di pencet supados updatean paling tinggalna biasa terang. Mitra-mitra nuhunkeun pisan besok biasa rongkrongnya ya tabisna aya urang Subang wilujeng ngadangukeun urang Subang sadayana aya oge urang Bukit Perindu Sumedang wilujeng ngadangukeun salam kanggo kasadayana nya kanggo ka urang Cikancung Cicalengka kanggo ka urang Soreang Kopo Cibolerang aya urang Bandung Jalan Sriwijaya Regol Kota Bandung oge teh hilap kanggo ka urang Babakan Priangan kumaha urang Babakan Priangan Raramang sadayana aya Kang Epul aya Kang Iret wilujeng ngadangukeun sadayana nya kanggo ka urang Babakan Priangan. Teras deui oge aya urang Cililin Gunung Pongkor Cililin Cipongkor pangintennya atuh nuhun pisan ya dukunganana kanggo ka urang Cibarusah Bekasi kanggo ka urang Jakarta Utara kanggo ka urang Bogor aya urang Cileungsi aya urang Bogor Barat aya urang Cikeas satu nuhun urang Cikeas anu sok biasa hadir aya urang Gunung Putri wilujeng ngadangukeun wae teh hilap kanggo wargi-wargi anu aya di Pandeglang Banten anu aya di Kabupaten Tasikmalaya wilujeng ngadangukeun ye kanggo ka urang Tasikmalaya Cikatomas kanggo ka urang Karangnunggal Cipatujah wilujeng ngadangukeun teh hilap kanggo wargi-wargi anu aya di gunung sabelah wilujeng ngadangukeun oge. Mitra-mitra supados teh yang kelong tinggal waktu semangat orang dilanjutkan bayi dok sana teh wilujeng ngadangukeun Pemirsa kamtang sadaya dina dinten kamari teh nalika Jakat Awang anu bade diwirid ilmu anu namina Aji Tapak Bumi di Tapak Bumi mitra-mitra punten nya ieu mah mung ciptaan sakaemut we gitu ajian Tapak Bumi. Harita Jakat Awang anu aya di jero guha ngalakukeun tapa brata panonna dipeureumkeun sedengkeun dua dampaleungeun atanapi dua pananganana harita sidakep siduku tunggal ari guruna Cilantung anu geus ninggalkeun Jakat Awang sorangan di jero guha
harita hatena ngomong sorang. Tetela geuningan Jakatawang teh murid anu hebat anu calakan teu salah aing nurunkeun ilmu ka manehanana. Sabab Jakatawang teh hiji calon jawara anu memang hiji waktu bakal nguasai kajawaraanana. Ceuk Kilantung harita paringat curelat ninggalkeun eta pitempatan balik di ke tempat guha. Sedangkeun Jakatawang harita awakna mulai sigah anu katirisan. Jakatawang awakna ngageter hebat. Jakatawang harita ngageter. Jakatawang setekah pola muatkeun awakna anu memang karasa lir ibarat dina jero es. Awakna ngageter teh lain ngageter kunanaon, tapi kacida pisan tirisna jeung tiisna eta di tempat eta anu dipake ku manehanana taprabata. Ari Jakatawang bari terus papatkeun jampe pamake aji kasaktena anu bieu meunang ngapalkeun. Karasa saeutik ku Jakatawang awakna mulai pulih tina tiis. Malah sabalikna ayeuna mah rasa disabudeureun eta teh aya hawa panas anu kaluar dina awak Jakatawang. Katingali bekilila awak Jakatawang ibarat aya haseup anu ipis ngamuntel kana awakna Jakatawang anu keur sidakap sideku tunggal bari beureum. Ari bibir Jakatawang teu eureun kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake anu bieu keneh pamere di guruna nyatana Kilantung. Ari Kilantung anu keur aya di guha di tempatna harita sarua ngalakukeun taprabrata sidakap sidetukut sideku tunggal. Kakuatanana dipuseurkeun jang ningali Jakatawang ti kajauhan. Harita Kilantung mapatkeun kakuatanana tingali aya angin anu memang keluar tin awak Kilantung anu memang manehna ngawatak kakuatanana. Angin anu pabaliut harita katingali muter keluar di eta guha. Curelat di Kilantung harita ngacurelat terus keluar ti guha nangtung mancuh dina pantunganan. Sageus kitu leungeunna dikaluhurkeun. Kilantung mapatkeun aji kasaktena awaskeun Jakatawang ti kajauhan. Pok hatena Kilantung ngomong, ayeuna geus lewat bulan purnama anu tangtu Jakatawang sakedeung deui bakal keluar. Aing hayang nyaho aya kajadian naon anu tumiba ka manehanana jeung disabudeureunana. Ceuk Kilantung harita bari tetep nangtung mancuh dina tangtunganana. Sirahna harita didangahkeun ka luhur tingali bulan anu memang saeutik-saeutik ngeser arek liput. Ari Jakatawang anu keur usu teu sadar di gigireunana harita aya 3 jalma anu ngawaskeunana.
manehanana. Tapi ieu jalma teh lain jalma sambarangan, tapi jalma teh mangrupakeun jin anu memang ngagegeuh dia tapi tempatan. Eta jin teh tangtunganana awewe di luanana beungeutna kembar meh sarua pisan. Salah sahijina pok ngomong, "Aceuk, ieu manos teh tapi kan nembarkeun hawa panas kieu. Nya keur naon di manusa teh ieu teh?" "Yayi, ieu manusa teh keur ngalakukeun tapa berata. Mujasmedi nananda kasang hyang rumamparan anu tangtuna manehna boga kahayang. Nya geulis ulah wani-wani ngadeukeutan ka eta manusa. Tapi aceuk aya hate anu aneh na tumiba kana hate abdi. Wayahna naon anu dirasakeun ku hidup ulah nepi ka deukeut jeung eta manusa. Sanajan kumaha oge sabab anu bakal ngakibatkeun bahaya ka diri urang sakabehna. Makhluk anu aya di dieu moal aya nu sanggup kadeuketan manehanana. Ceuk eta tiluan oja anu katingalina geulis rancunit di beberat putri kahyangan anu keur nangtung nararangtung dina kulit cai tiluanana. Etela eta kulit eta leuwih teh mangrupakeun hiji karajaan bangsa jin anu dirajaan ku tilu eta wanoja mangrupakeun adi lanceuk anu beungeutna meh sarua. Aceuk da kumaha kaula teh? Wayahna yayi naon anu jadi perasaan dina diri hidup, nah teh hidup kudu ditahan. Cukup urang ningalikeun heula we di kajauhan lawan wani deukeut. Ceuk aceuk tadi akibatna lamun nepi ka deukeut bakal kana diri urang kasa kabeh. Tapi terus ningali kumaha eta manusa. Kula sering ngintip manehna tinggal di hiji guha cicing jeung aki-aki anu kacida saktina. Kuring sering merhatikeun kata. Kula sering ingat eta jajaka anu pernah kadengi ku kula eta ngaranna Jaka Tawang. Yayi wayahna yayi nya wayahna ayo tinggalkeun di tempatan anu geus mulai karasa ieu dina hawa urang. Hawa panas anu nyaliara dina awak tangtuna. Ieu hawa panas anu kacida nyongkapna disebabkeun ku tapa beratana eta manusa anu ceuk yayi tadi disebut ngaranna Jaka Tawang teh lain. Leres pisan ceuk abdi sering nguping eta namina teh Jaka Tawang. Nya hayu buru-buru urang jingkat di dieu ngajauhan tempat ieu ulang ulah wani ka jenting urang buka kasaktian anu memang
kesaktian orang moal cukup, cek yakin kesaktian orang moal cukup bikin ngelawan manehanana. Sanggeus kitu tiluanana harita tingkalaya ada rinit ningakeun tapi tempatan sanggeus rada jauh les tiluanana harita leungit ilang tanpa karana duka ka mana ngaliasna. Jelas eta tilu putri mangrupakeun dilanceuk anu jadi kerajaan di negara siluman di daerah eta nyatana di level Bahleuwi nguasai makhluk-makhluk siluman anu memang nu jahat jeung anu henteu. Ari Jakatawang didinya geus aya hampir sapeuting. Beuki lila Jakatawang harita awakna beuki seger. Kakuatanana pulih leuwih pulih tibatan anu biasana, normal leuwih normal ti nu biasa. Kira-kira harita rek asubuh Jakatawang harita ningali cahaya anu kacida serabna warna bodas anu nutuk di luhur. Harita nyewuk sigahna teh arek ngahajar kana awakna Jakatawang. Jakatawang reuwas tapi Jakatawang inget kana pepatah Kilantung, lamun aya anu rek kitu atawa anu kieu kejadian anu aneh-aneh Jakatawang ulah ngejat satunyang beas sanajan kumaha oge. Barang ingat kana eta Jakatawang meuremkeun deui panonna tapi tetep sanajan peureum eta cahaya warna bodas teh tetep katingali ku manehanana anu antukna eta cahaya warna bodas teh yukuilan puter dina pelebah sirahna Jakatawang. Saeutik eta cahaya warna bodas teh asup ngaliwatan sirah Jakatawang dina pelebah bun-bunana. Pamirsa kaum dangu sadaya, sapeuting Jakatawang aya di Cerogoh. Harita Kilantung anu ngarasakeun yen Jakatawang teh memang geus lulus tina ujianan tina tapa beratana. Kilantung nyerengeh seuri. Memang Jakatawang hebat. Teu kudu make waktu lila tapa berata lamun ku jalma-jalma biasa geus tangtu bakal makan waktu anu kacida lila antara 40 poe atau 80 poe. Tapi Jakatawang kur waktu sapeuting manehanana geus nyangking ilmu anu memang hebat. Ayeuna waktuna Jakatawang waktuna keluar tapi aing samemehna kudu marentahkeun heula balad-balad aing supaya tarung jeung Jakatawang. Rita Kilantung anu memang cenah nyebut balad loba boga balad tapi naon baladna bangsa naon baladna can dikanyaho. Kilantung harita sidak terus Kilantung kunyam bibirna mapatkeun jampe pamakena ngondang balad-baladna anu mangrupakeun bangsa jin anu memang gagah jeung sakti. Seor rasaya angin anu kacida gedena riek eta guha meni asa kacida riek-riek. Sanggeus kitu cek di hareupeunana harita katingali aya sababaraha makhluk anu memang jarangkung badag. Pok salah sahiji makhluk harita ngomong ka Kilantung sorana badag tur handaruan.
Wah, aya pikir saeunaun Gusti ngondang kaula jeung sabalad-balad. Panakawan, kaula teh hayang nyoba kana pangartina Jakatawang. Sumangga Gusti, di mana ayeuna jalmina? Ayeuna manehanana keur tapa brata anu sakedeung di bakal beres. Kaula mentat engke lamun kaluar ti jero guha, hajar hadang ku anjeun sakabeh. Sumangga Gusti, timbalan naon kahayong Gusti ku abdi pada dilaksanakeun. Alus, namun kitu mah sok kumpulkeun balad-balad andika anu memang sakti mandraguna pikeun ngepung Jakatawang. Artina kaula hayang nyoba ka Jakatawang anu kakara meunang ilmu, diwariskeun ilmu ti kaula. Sae Gusti, permios abdi sejak ngalaksanakeun tugas megat Jakatawang. Cuk cuk ayeuna arinit Seor sora angin harita nyor deui. dituturkeun ku nu seuri Sanggeus lila les cirim-cirim anu memang balad-baladna eta makhluk harita ngariles nuju ka leuwih anu mana leuwih eta keur dipake tapa brata di satu kangen guha curugna ku Jakatawang. Jakatawang anu geus ngarasa beres dina tapa brata ngong kadenge sora Dan katingali ku Jakatawang hiji sora aki-aki anu memang sorana kelewung nekerana. Jakatawang, Jakatawang incu aki hidup geus beres tapa brata kasep. Bral, hidup gerak keluar, gunakeun ilmu hidup karena kehadean omat ulah dipake kejahatan. Jakatawang pada ngadenge eta sora tan katingali oakna atanapi sirahna luak dieu Bari ningali di tenan kasabudeureun eta guha. Di mana cep eta sora datang. Seor sora angin harita nyeor asup ka jero guha. Tebak kana awak Jakatawang anu keur sila. Kadenge deui harita sora aki-aki nu tadi ngomong. Bral, hidup gerak keluar di ieu guha. Di Jakatawang can buru-buru ngalaksanakeun naon parentah ke aki-aki. Sok sieun Jakatawang eta parentah teh parentah bohong Nu bakal ngaruntagkeun kana tapa brata manehanana. tapi tetela Eta aki-aki ngomong deui, Jakatawang kasep incu aki ayeuna hidup geus nguasai ilmu anu memang aji kasaktian hidup anu disebut tapak bumi geus nepi kana waktuna hidup keluar sabab hidup geus hasil sok ieu waktu teh geus beurang sakedeung deui panon poe moreret di belah wetan asa Bral tinggalkeun ieu pitempatan.
Jakatawang. Rita ngawani-wani ngomong, saha Andika? Teu perlu apal saha kaula. Bari Arita katingali jurelat aya cahaya warna bodas nangtung mancuh di hareupeun Jakatawang. Pangawakanana harita jangkung, jangotna semet dada, puukna bodas kacida, tur dipeungkeut ku kain warna bodas. Di pakaian kahandapna oge sarua sing sarua bodas. Jakatawang ngaranjung kaget. Pok Jakatawang ngomong, Eyang, saha selaras nari Eyang teh? Kula anu ngaran Eyang Kencana Suta, anu tangtuh engke lamun hidup boga pangabutuh kaula bakal datang kasep incu Eyang. Bran ulah nyok ningeung deui waktu ayeuna mah hidup keluar, hidup geus beres tina tapra-prata kasep, ceuk si Eyang. Eta makhluk atanapi anu ngaran si Eyang ngilas hilang tanpa karana. Jakatawang kakara percaya yen manehanana geus beres tina tapa brata, sabab katingali di luarin guha anu kaliwatan ku cai anu nyurug aya cahaya. Bener geningan tang anu dicaritakeun ku Eyang Suta teh ieu anu memang waktu ieu geus ada beurang ieu aing jigana geus kudu kaluar. Ceuk Jakatawang bari nangtung awakna harita terus babatak letak letok harita kadenge tulang-tulang Jakatawang ting peletok cerelak cerek. Jakatawang keluar ti guha. Barang nepi keluar ti guha harita tingali sababa urang anu ngabedega dina luhur cai. Pok Jakatawang harita ngomong, saha Dika? Jakatawang, teu perlu apal kaula saha, gan anu jelas ilaing geus wani-wani cicing di ieu tempat. Wayahna ku aing ayeuna ilaing ek dipondaran deuk. Ceuk eta makhluk anu memang sababaraha urang. Wakna jerangkung badag, sorana tingkarerem. Sabrut eta makhluk nyerang ngagunakeun kakuatanana. Katingali cai nepi ka oyak di ibarat ombak laut naek ka luhur. Di Jakatawang mancuh nangtung dina tangtunganana. Ngobahkeun awak. Barang harita serangan musuh datang Jakatawang ngakipekeun awakna. Katingali ya cahaya anu warna bodas kaluar tina Jakatawang. Nahan serangan-serangan musuh ngakibatkeunana harita tumiba ka musuh-musuhna. Serangan eta manehanana balik deui ka manehanana lantaran dibendung ku cahaya anu warna bodas. Yuk cungkel eta makhluk anu nyerang ke Jakatawang sababaraha urang hari tengah cungkel lantaran memang kekuatan Jakatawang anu teu bisa ditembus. Tapi sakituna teh henteu lila iluma sababaraha makhluk harita nangtung deui malik dinyerang ka Jakatawang kitu jeung kitu menang sababaraha kali eta makhluk hayang ngarah ka Jakatawang di sababaraha arah, tapi Jakatawang masih tetap nangtung mancuh teu ngobahkeun awak. Nu antukna eta makhluk ngomong selasa urang,
Jakatawang Gusti. Gusti Jakatawang, kaula sabenerna nyambut andika Gusti. Sabenerna kabahagiakeun ka Gusti anu nembe kaluar tidak tapa brata. Kula sayaktina sanes musuh Gusti. Jakatawang nangtung perineuteun ka makhluk-makhluk anu aya di dinya. Saha nu marentahkeun anjeun datang ka dieu? Ampun Gusti, anu marentahkeun kaula datang ka dieu teh sanes nyaeta Gusti Landung anu marentahkeun kaula.